Ceng, calager. Duh. Ieu teh hasahayang sepor urang teh euy. Beuteung anjing teh dahar wae aing jadi bureut teu kieu lintuh aing. Teu sispek aing, Ceng. Kemana nya? Sampai dahanana nya, Ceng nya. Bara ringung aing euy. Soh aya mah urang sepor we heula pokona tuturkeun urang. Tapi Ceng, ai sorangan mah aduh anjing jenuh kieu aing sepi euy. Awewe eueuh nu daek diajak sapedahan ku aing da apem na nyeri cenah. Kasaha nya? Oh heueuh si Aa anjing urang samper Ceng ku aing ayeuna. Molor wae si eta mah anjing teh teu beurang teu peuting teu burit. Hees we matak deuleu anjing beuteung nangke heuh. Yo lah ayeuna mah urang samper heula ka imahna. Tuturkeun urang terus. Samper anjing ku aing ayeuna heueuh ka imahna. Aing geus tepi ya lokasi imahna. Bi, caa ya weh. Lebat ah. Geroan urang sila sepor ulah sare wae kitu. Oh, siap. Dap ah. Sok. Uy, naon? Anjing molor wae. Hayu urang sepor tah anjing bener beuteung. Gua sepor lah, sare wae. Gaskeun gua urang setelan anjing ya. Kemana seborna? Kurang di jero kota we sapedahan. Enggak lah, siap. Oke. Gua tong deui lah. Gua salin heula. Jom. Sepor euy. Aing teh nyatu wae. Jadi budak sapeda. Heula ayeuna mah. Anjing. Beuteung geus badag euy kuring roda dikempesan. Oh, atuh anjing hayu nyatu. Mah maraneh teh beuki nyatu kudu sepanding oge jeung olahragana, Ceng. Ulah hayang sepor hungkul. Ulah hayang nyatu hungkul. Tong poho maneh kudu ngomen, heuh. Di mana ya tempat dahareun? Maneh kudu ngomen, tuliskeun ku aing bakal didatangan. Mau ngomong aing capek oge sak ieu euy, ho. Oh. IG-na tulisnya @nyehnyo_ceng. Cantumkeun ku maneh. Follow, terus tong poho oge di subrek. Deuleuh Ceng. Aing geus jalari gas telannya. Kamu hejo. Ngebut anjing ngebut. Anak berani anjing. Anjing geus aran deui kunaon teh? Aing jo euy. Aing tadi can dahar beurang euy jadi rada leureus jeung kalaper. Kamu dahar heula lah enak malah. Goblok. Karaoke anjing ngagoel sabaraha goesan geus ngajak nyatu. Geus mah takek beteungna teu buncit kumaha tuh, hayu nyatu anjing. Dahar heula we enak malah. Sepor heula. Lain. Ulah dahar anu berat gitu misalkan naon ringan-ringan gitu. Bubur paling ge nu ringan mah tuh. Nya, Salah boleh lah. anjing mah nya nyatu. Kan ari mun ieu mah nanti lamun misalkan dahar sangu mah anu berat mah nyeri angen ke. Heuh nya. Tapi ke heula tuh ya we dahar. Cek heudeung atuh. Geus dahar lanjut deui heuh lamun kaburu eta ge. Anjing mah nya dahar wae. Dahar heula we. Dahar heula lah. Setiknya. Etik lah. Deui wah, urang dahar di bas kela di mana? Di anu deket bubur engkus. Ngeunah teu. Ngeunah. Ah. Cek sia ieu geus rekomen ngeunah di wae cenah. Urang coba nih si bubur engkus teh nya. Sangeunah kumaha? Hargana kumaha hargana? Harga nama memang lebih mahal ke bubur-bubur nu biasa sih. Cek aing ge pasti ngajak dahar teh si anjing mah. Nu mahal we, jeung nu mahal. Apaleun aing jelema loba duit. Sombong amat. Ceng anjing. Guys, Yaulah, nama lagi lanjut sepedaan ya. siap. Tuturkan urang terus tong poho di like, komen, jeung subscribe. Terus follow oke IG-na nyehnyo_ceng.
kurang setepi ayeuna di bubur Haji Engkus. Nah cirina maneh ka dieu? Tepok. Nah, bubur Haji Engkus cabang Jalan Sutisna Senjaya, tapi nu jelaskan ieu di hareupeun Pul Beus Damri. Nah, mah urang dahar heula cobaan ngeunah apa henteu ya rekomendan si Ari ya. Betul kan? Bubur 2 campur mah? No, saya mah tong make ati. Nah, jadinya campur. Nah, iya. Setengah we setengahan juga dan di dieu mah loba. Setengah tanya. Nah. Jadi lamun hiji moal beha. Jadi mun marane hayang takaran beteng edan mah ka dieu bubur engkus saporsi itu sementung setengah porsi ge loba ceng. Cukup ulah hariwang. Cukup jang urang mah aing tara nyatu. Katinggalin mah juga biasa tapi urang cobaan nya ngeunah apa henteuna. Kayak kurang bakal direkomendkan lamun yang ngeunah, kurang direkomendkan lamun henteu terus maneh bisa maneh penasaran rek ka dieu ge heuh. Tuturkeun terus tong poho di like, komen, dan subscribe. Posisinya di Tasikota, nu geus puguh nama cengnya. Jalan ya? Tarumanagara. Oh, Jalan Tarumanagara ceng hareupeun Pul Beus Damri lah pokoknya. Marane moal lieur lah neangan lagi. Aya sisi jalan bubur Kang Haji Engkus cenah kitu. Tuh ceng beda tempo anjing warnana ge. Dia buburna aya ati hayam, suwir daging hayam, cakwe biasalahnya topping-toppingnya sarua-wengan dia mah make bawang goreng ceng. Terus anu beda menurut orang ieu na minyakna rada koneng ya. Make naon eta? Minyak lemak ayam. Minyak lemak ayam, kan dia lain minyak jalan tah. Anjing sih minyak jalan tah. Nah, ini orang cobaan heula. Ya. Anjing enggak tai ha. Goblok sama Tidak ngeunah. Ya bisi aya nu can apal jadi teh bedana naon jeung bubur-bubur nu sejen teh. Karena misalkan di bubur-bubur nu sejen mah teh make minyak ayam, jadi mah make minyak ayam. Jadi jika mie ayam si minyak nate tinu ting kulit ayam, ting tina lemak ayam, pokoknya mah tina minyak eta teh rasana gurih lah. Nah, si bubur asli nama eueuh rasaan, eueuh uyahan eueuh naon lah. Jadi bumbu nate tinu minyakna, tina uyah jeung tinu penyedap rasa. Nu nyeun bedana teh tinu minyak ayam. Ieu tanya. Paling pasna ieu ngeunahna make kecap jeung make lada. Ladana ge beda cek aing anjing. Nyeun sorangan, ieu ngaracik sorangan, ieu ladana ngaracik sorangan, ladana ngaracik sorangan. Di blendernya? Heeh. Nah, kecapna ge beda juga nama, soalnya beda lah jeung di bubur-bubur nu sejen. Kecap naon apa? Kecap si Malika yang dirawat dari kecil hingga dewasa. Iya. Siapun ada. Kasih namanya tuh lah. Cobaan ya. Aduh. Tadina aing moal dahar cing. Tapi dah neuleuna dahareuna bangun geunahnya di dahar we. Tapi harga teh urang can nanyakeun ge lah tinggal di akhirnya bayar orang sebagai biasa. Jadi bisi misalkan marane keur aya di kota Tasik tuluy hayang ngabubur anu rada-rada beda rasana bisa datang ka dieu. Cocok. Bubur Haji Engkus. Bubur Haji Engkus teh baheula mah di jalan mana sih di Cicurugnya, didinya Cicurug. Tah ieu teh cabangna nu kadua. Maju ceng. Iya nanti nu dagang di teh si Mas Kamto. Tasik Mas Kamto teh baheula teh ngaladangan di bubur Haji Engkus di pusatna di Cicurug. Tah ieu manehanana bagian di cabang nu Tarumanagara. Benar.
Jadi marane ulah yang juga urang hardolin marane mending muka usaha peluang kuliner ke ku aing dicobaan hareureuna apa henteu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada emping. Emping teh urang mah teu benang loba teuing euy bisa asam urat. Kolot anjing. Aing mau orang anjing. Ngeunah ceng. Bumbuna beda rasana. Beda lah jeung nu sejen. Baheula urangnya. Iya kan ada orangnya nyobanya. Baheula orang sering ngabubur di hiji tempat. Iya. Eta cek urang mulut pangeunangna bubur. Urangnya jalan mun jeung anak pamajikan lamun isuk-isuk sarapan pasti ka bubur eta. Iya. Tapi urang ayeuna ini sobat bubur majikanna rek kade isuk-isuk oge. Adanya. Soalnya masing mahal kayak kali ya. anjing kos jelema susah wae tuh. Sombong amat. Edan lah duitna si Mang eta. Urang ieu nu kapake teh naon samarana euy. Jeung dagingna jeung atina teh numpuk teh koret. Matak dibere rezekina tuh anjing muka cabang, matak mah nu dagang anjing tong sok koret kana bahan. Tah. Anu karasa perbedaanna ku didinya naon cik jeung bubur-bubur nu sajen. Yang kurang Bedanya naon tah? Paraya. nu karasa kurang mah sih tina gurihna. Tina gurih jeung rasana teh beda we. Tigana ieu tina anu minyak tadi teh nya. Nu minyak koneng teh nya. Dina minyak lemak hayam, gaji hayam, kulit hayam, gurih tapi juga nama kolesterol. Kebelah ngeunah lah, seporkeun we. Heeh tuh. Tapi anggar penyakit kudu dicegah kurangnya. Kurang nama sing sehat aya aing menjelma sehat. Ieu teh korek empingna loba. Padahal emping teh mahal. Tapi mah loba nya. Kalah hargana mahal teh ya. Mahal. Bubur ya. Standar lah, memang di saluhureun bubur-bubur anu sejen. Tapi kan kayak harga ya rasa. Poho aing nanya kan harga pan aing menjelma boga. Iya, atuh didinya kan sultan atuh gitu. Oh, ieu bukanna teh jam sabaraha? Iya teh, bukan teh, isuk-isuk buka. Terus Jam genepan jam 7-an nepi ka jam 10-an buka. 10 berang. Oh, tutup lah berarti nya. Tutup. Tangke buka deui. Burit sekitar jam 5-an lah. Setengah 5, jam 5-an lah buka. Kalau ulang ini setengah genep nya. Ya. Lamun tutupna mun penting nepi ka jam berapa? Usaha bapak ini masih kene pandemi tutup nate jam 8. Tapi namun misalkan waktu-waktunya normal mah tutup mah jam 10. Bahkan namun aya kene bisa nepi ka tengah peuting. Jadi sabeakna bener nya. Beakna. Apa? Yo anjing. Pipi anjing jeung beuteung mesti gak kukumul ya. Ribu we. Dahar wae jeung si Tarjoma euy. Nyatu we jeung nyatu. Tuti balik. Oh heueuh nya. Yang beda hari dinya. Aing kebolin tuh mata hayang sepor urang teh. Heeh. Dia terugi lah cek urang mah 50.000 ge anjing ya semangkok. Kita ingin sabaraha anu beneran kenya urang tanyakeunnya di akhirnya. Mbah. Nah. Tak ulah di skip video aing ketung tuh tuluy mah teh. Tonton anjing teu memet teh ka akhir teh montong diliwat. Sabaran man hitung. 24. Berarti buburnya sabaran? 12.000. Nah, jadi cing bubur teh setengah porsinya. Setengah porsi teh hargana 12.000. Lamun saporsi? 18. Nah, lamun saporsi 18.000 ceng. Menurut orang mah ya harga standarnya. Tapi terserah marana rek nganilainya juga kumaha wae ge. Tapi orang ya kuno nyebut standar hargana soalnya rasana ngeunah ceng gitu bayar lah. Cukup sakitulah video teh urang nyatanya. Kurang lanjut ke di episode selanjutnya. Tonton terus channel orang. Tong poho di like, komen, jeung subscribe, tong poho di share, ceng. Assalamualaikum.